Iraha eta iraha. Iya di ditu. Urut meuli kopi. Boga hutang 20. Coba padutan hari teh cepet sabaraha 50. Cak amak teh pulangan lain. Heeh. Ye, lain nganjuk heula ka warung ban urang geus dibayar ka warungna gue. Encan teu rumasa. Pan nginjem heula ka sorangan harita. Taruh masa semanehanana nganjuk heula ka warung boro ku urang digeus dibayar ka warung naon eta teh. Encan dibayar, Bang. Encan dibayar. Astagfirullah. Wayahna kudu dibayar. Jalaanan ka warung geus dibayar kan nya kudu dibayar ka. Jalaanan. Barangan nu geus di dahar mah wayahna we. Da dosa meureunnan. Memang eta ge dosanya. Dosa bah teu dibayar. Dosa eta ge memang. Heeh. Ka urang teh kamari teh nganyuk heula aya bejana tah ke maneh teh ka warung ku urang teh dibayar ka warung. Apang kuing dibayar deui. Nah, teu make dibayar deui. Tanya teh can dibayar wayahna we teu hayang nyaho. Jadi bingung ya kumaha mimitina ieu teh bah kumaha mimitina abah teh kan balanya. Heeh. Duit teh 100. Heeh. Apa Terus sih ieu teh nganyuk heula aya bejana ka warung. Waduh, henteu. jadi kumaha maksudna nganyuk heula kumaha ieu teh? Nganyuk kumaha? Nganyuk heula ka warung tadina abah teh boga hutang. Hah? Sek manehanana nganyuk heula ka warung. Heeh. Kawaku abah teh diwayar di ka warung. Nah, make mayat teh nagih di ka abah. Teu rumasa. Lain Mang Agus harita nyokot deui teu? Nyokot. Tita si Abah 20 ribuan. 20 ribuan. Oh, gitu. Ku abah dibayar acara. Dibayar geus ka warung. Deui nagih cenah teh. Nah, pake nagih di ka urang. Wayahna we ka warung bayar. Enggas. Kauingan. Astagfirullahaladzim kan bayar di ka urang. Ka dieu. Gayang nyaho. Tuh nya cak urang ge lieur kitu kumaha. Iya lieur. Jadi kieu Iblan geus galak ka warungna. geus digalang ku ieu. Abah can bayar. Bayar di ka warung Apa cek abah nitah deui cek ieu nitah deui. Tadi jadi 2 kali. 2 kali Abah boga hutang. Ih, aing geus bingung di wae mah ya. Make 2 kali. 2 kali. Sakali pan dititahna ge kurang. Ban maneh mah nyokot di ka warung teh dengan buku urang we ditaeunkeun teh. Pan tita Abah. Apa cenah titah abah tadi oge? Abah. Pan titah abah pan cek ieu titah abah. Hijienan anu hiji man memang anu hiji mah kurangnya. Pan Abah. Eta nu pangheulana. Pacek Abah cenah bisa hayang rokok pan nyokot we cenah ka warung. Jig. Teu inget. Aku urang nyokot we ka warung. Inget teh si abah teh inget pan nitah teh 2 kali abah teh. Cek ieu pan 2 kali nitahna cenah. 2 kali. Ulah sok hijienan. Henteu. Arek dibayar moal. Hah? Dibayar moal. Moal? Era geus ka warung urang mah. Era aku tukang warung, nah lagi ka urang. Bayar geus sorangan. Ada Abah nu boga hutangna. Pan urang mah geus dibayar. Keur masa. Gas kieu we nama kieu lah, kieu ya. Hah, coba. Bener Mang. Terus? Mal menang yakin mah. Bohongan, geus balik we. Balik aing mah daripada teu dibikeun wae mah. Geus ya, balik. Heh saya dah Bayar kieu mah. Moal? Tarang geus ka warung oge dibayar. Nah, geus balik Mang, balik. Arek, Moal? Balik. rasakeun mun teu dibayar. Awas lah. Mang mana barang ditanya. Heuh, maneh nu nita sok teu ecreug. Jokot rokok cenah sabungkus. Kembali keur maneh kayak ku Abah. Aya naon Si abah cenah boga hutang ka warung. Hadiah Abah, hadiah. naon teh lah. Naon eta kumaha Abah teh kumaha teh? Abad mau boga hutang. Ku sia teh ditagih boga hutang ka warung. Naon make dibayar ku Abah teh dibayar ka warung. Nu make dagih di ka Abah ya teh. Berarti nganyuk deui meureunnan. Nganyuk deui 2 kali. Manehana lain ke Lain abah ditanya sakali 2 kali. sakali. Ai ka uing kamari ngaharawas bisa hayang rokok panjana. Gus nyokot we ku warung. Sakali kakek ini tas oge urang mah memang geus dibayar ku urang ka warung. Ayeuna kieu bae kieu. Daripada ngalobakeun bangkong, bayar ka warung, Abah wayahan isukan digawe. Bayar geus eta duit aya tah. Eta bayar heula ka warung Ngera ka warung daripada ngera-ngera. Mana sagara-gara nama ada kitu. Makanya lakon ka uing. Geus kieu geus bayar ka warung, Abah wayahna isukan gawe. Tuh mesin gawe di kakek lah. Gawe isukan. Eta bayarkeun ka warung era. ngera. Pagawean kakek di batur. Daripada era Abah hayang ka warung mending bayarkeun eta isukan nyelang. Geus cokot tah, geus cokot. Ya dibayarkeun. Geus beres, bagus. Kadeun. Pokona ieu 5 poeun gawe, Abah isukan 5 poe ka batur. Ka dieu we. Oh, bayarkeun teh kadinya 20. Amah, da geus ka warung.
Ye, kan abah meureun geus Eta dieu maka ngadiakeun sagala bah hayang beres tuh, hayang beres Ah, itu. hayang beres. Matakan bikin ke 20.000, kembali ke gantian deui. ayeuna kieu nya Heeh. anu ngasih bayar ka abah ka Ah, warung ah. cokot ti warung ka abahkeun Era nah abah anu ka warung ayeuna. kumaha kakek coba sok pikiran kakek Eta mah kumaha abah we, eta mah gawe pokona nu penting abah mah digawe sukan tah duit tok bae eta. Terus kakek mah lagi campur masalah hutang mah ieu abah mata ieu kan lagi 20.000. Nutupan ka era abah we anu penting. nutupan ka era abah Heuh, pernah abah di tanah sekali 2 kali. sakali abah mah Dua kali. sakali sakali Keun bae iba bisa abah lieur keun bae. Nu Heuh. penting duit bikeun duit. Bikeun geus. Abah digawe Nyalehan. isukan wayahna ka urang. Mising aya di batur ge wayahna isukan gawe ta urang. Bikeun. Abah Lain kudu gawe. Hah? Heuh, gawe. Dia kan era urang. Kan urang boga pagawean kakek di batu meureun wae Daripada era mending gawe eta urang kita ditulungan heula. Heuh keun era ku batur. Bikeun. Cara bikin bikeun. awas lamun ditutupikeun ka warung sia awas ya Keun ah. Moal dipulangan wae nya. Dalila teuing boga hutangna. Ah jadi nya cak urang ge datang urang ge bikeun jadi namahan. Wow. Moal dipulangan kudu nama 30 deui kadinya. Moal dalila teuing boga hutangna. Si abah. Ah, Ayo balik ya. ngaran-ngaran eta mah sok aya eta na wae pan. ini sia ini Ah, Ini. Nuhun nyabahnya hutangna da moal dibikeun deui. Assalamualaikum, Pak. ih banget pisan aya Cek urang ge. Cek urang jeung si eta mah gagabah, Abah. Lamun cek eueuh urang rek kumaha, Abah? nyata Tetep wayahna we Abah sukana gawe deui we di urang pokona mah urang geus kurang kumaha ka Abah nulungan. Ulah gawe di batur sukan gawe di urang we. pan urang teh bapak ya di batur teh kakek geus boga boga Ah iya mah kieu we, ieu mah beres ieu mah kan ieu abi geus beresnya. Apa abi teh pan manggihkeun ku si Amang itu. Pan abi era mah sebagai kameramen beureunan. Geus aya mah beres mah urusan aya mah urusan abah. Jeung kakek eta mah abah mah sarek gawe teu nama teu naon jeung kakek. Gawe pokona. Tanya, abeh balik heula ieu. Cik. bejakan kasih itu awas kieu bang hutang bang bayarkeun lamun teh dibayar awas kieu bejakeun Bangke deh bejakeun. Bejakeun. Urang, heueuh. Bejakeun. Kede bejakeun eta urusan abah we kadinya jeung kakek tah. Nya.